Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana anu dipika cinta ku Kang Arid, anu salamina mika cinta karena acara dongeng Sunda. Kang Arid baden raskeun jejer carios anak yatim piatu. Mitra-mitra, ayeuna teh sari katujuh. Mudah-mudahan mitra-mitra dina dagat ayeuna nuju ayeuna kawilujengannya panginten nuju istirahat. Mangga siapkeun lalawuhna leuteunana urang raskeun carios. Ayeuna teh panginten bade nyarioskeun wirehna Bah Jaduk nuju dipegat ku Aki Wahdi nya. Sigana tarung mitra-mitranya ayeuna Aki Wahdi bade nyalametkeun Jang Dharma. Supados teu nyangkolong teh kana waktu sumangat ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar Ari mangkok mah geus apaleun ka Ki Wahdi. Kituna teh bari ngaharewos. Tah, itu tuh anu ngaranna Aki Wahdi teh. Gitu cek mangkohok. Atuh geus dibejaan kitu mah cakakak. Bah Jaduk seuri meninya kakak. Oh iya, anu ngaranna si Wahdi teh bage Wahdi euy. Tah iya ngaran dewek si Jaduk. Tadi dewek ka imah si laing euy. An kabeneran si laing eueuh. Ya kapaksa we anu aya dibawa. Sanajan anak cucurut oge da dewek butuh. Kitu cek Bah Jaduk bari ngagak-gak seuri. Aki Wahdi teleh geleng cakakak. Aki Wahdi ge seuri meninya kakak. Bobohan jawara pangalaman atuh. Estening teu eleh kik teu eleh gos. Oh, Jaduk ngaran si laing teh euy. Ari ngaran Jaduk, ari kalakuan model waluh. Atuh euy, cik make uteuk si laing teh. Ari bebenyit masih kene bau cikur mah napikeun ka di barengkos. Ari saukur mah bebenyit mah atuh euy selapkeun we dina kelek. Nah, teu era si laing utang tungan. Ari si laing mah paroman siga jago. Tapi jago teh jago bebenyit. Kahayang dewek mah tungguan dewek ku si laing. Si laing mah leuwih-leuwih ti bikang. Dewek masa teu percaya si laing jago. Itu cek Aki Wahdi. Atuh tumarapna ka Bah Jaduk ngaheap asa didorok ku seuneu. Wong
ajar monyet puntung. Ahina ka aing. Sia macan apa? Sia macan apa? Saing. Kitu cek Bah Jaduk. Ketona teh Bah Jaduk bari luncat narajang. Dina jurus singa lapar. Ramo-ramo leungeun. Arek ngerawas banget Aki Wahdi. Cek pamikir Bah Jeluk, wah ku aing dirangsakeun cenah ieu banget si Wahdi. Aya meong euy. Kitu cek Aki Wahdi. Kedona teh Aki Wahdi bari jingkrak ka tukang dina jurus mencak mobus. Yuk, plus. Serangan Bah Jaduk ngakan angin. Tapi ngan sakilat Bah Jaduk malikeun di awakna. Kituna teh bari najongkeun suku katuhuna dina jurus singa beger. Yuk. Tapi Aki Wahdi rikat ngalegotkeun awakna ka kenca. Kituna teh bari ngetig titis Bah Jaduk dina jurus sanca macok. Yuk. Oh, wak. Bah Jaduk ngagoak. Bitisna beunang pisan diketig ku Aki Wahdi. Kituna teh Bah Jaduk bari semu ngajeng jehe. Kumaha siga anu didorongkeun. Karasa bitisna peureus jeung karasa nyeksrek. Kunaon Jaduk welu. Nah, kekerepengan euy. Ganti atuh cokor teh tah. Oh, cokor muning. Kitu cek Aki Wahdi bari ditungtungan ku ngahehe. Bah Jaduk kontona beki kakarot. Ulah ajar. Edan sia. Wahdi. Bener jurusna. Aya bantrak-bantrakeun. Rasakeun sia, kunyuk. Kituna teh Bah Jaduk bari luncat narajang deui dina jurus heulang apak. Awakna ngalayang bangun anu hampang pisan. Ramo leungeunna lir ibarat suku manuk geulang anu rek ngarau anak hayam. Tapi ieu mah arek ngarau sirah Aki Wahdi. Maksudna mah rek ditewak, rek dicoplokeun cenah, rek diparieuskeun. Kitu tujuanana Bah Jaduk. Tapi Aki Wahdi rikat ngagilekeun awakna ka kenca. Tapi Bah Jaduk surti kana tujuan nu jadi lawanna. Sakilat Bah Jaduk ngajuralitkeun awakna masih keneh dina jurus heulang apak. Leungeun arek ngababad iga burung Aki Wahdi. Cek pamikir Bah Jaduk, ieu iga aki-aki ku aing rek dirak-rak cenah. Rek dilahanan pakuna. Tapi Aki Wahdi lain jawara kamari sore anu karek palatek. Tapi Aki Wahdi dina tingkat pangabisana estuning geus asak. Lain sapoe 2 poe, lain satahun 2 tahun ngajawara teh makalangan di dunia persilatan. Aki Wahdi rikat ngapuraikeun awakna. Kituna teh bari najongkeun sukuna
dina jurus sanca macok. Estame selek dai. Joko Aki Wahdi ngababat iga burung Mbah Jaduk. Yuk. Oh. Mbah Jaduk ngagoak dai. Iga burungna asa remek. Bari kituna teh awakna ti bebeut kana tanu. Carana meni ngagablog kumaha we nang kaasak anu ragrag ti luhur. Mbah Jaduk muringis, iga burungna asa remek, cangkengna asa potong, lakeuna pisan kana taneuh teuas. Cakakak Aki Wahdi nyakakak seuri deui. Terus-terusan mapanas kanu jadi musuhna. Sabab lamun musuhna geus nafsu, ilang akal jeung pamikiran nu hade, gampang pisan keur ngelehkeunana. Jaduk ngan sakit tuh euy pangabisa si laing teh. Cek atuh anu rada pantas atuh euy ngagunakeun jurus teh. Itu cek Aki Wahdi bari ngahehe. Mbah Jaduk teh nyarita deui. Kana hudang bari semu anu muringis. Kituna teh Mbah Jaduk mundur ka tukang salengkah bari ngatur napasna. Anu saterusna Mbah Jaduk masang kuda-kudana. Manehna rek ngagunakeun jurus andalanana, jurus tutungkusanana. Sabab prinsip Mbah Jaduk lamun manehna bisa eleh ku 2 jurus 3 jurus geus yen musuhna teh lain musuh bantrak-bantrakeun. Biasana mah keur ngalawanan musuh cukup ku jurus singalapar ge musuh geus moal bisa udang deui. Sedangkan nu diandalkeun ku maneh teh jurus anu kahitung jurus ampuh. Tapi tibatan musuh anu nambruk kalaka manehna anu kabeunangan. Mbah Jaduk ngagunakeun jurus banteng bayangan. Jurus andalan manehna tutungkusan manehanana. Eta ge loba jurus anu kapibana ku manehna. Cuman cek pikir Mbah Jaduk percuma ngagunakeun jurus itu jurus ieu ge da sidik musuhna liat. Ari jurus banteng bayangan lain jurus otek-otek, tapi tingkat dina akhir keur jurus manehna curug leungeunna aya dina palebah ceulina, seolah-olah yen curugna teh dijieun tanduk banteng. Ari awakna samodoyong ka hareup, kumaha we anu siga rek balap lumpat. Aki Wahdi sadar kana pibahayaeun, cek Aki Wahdi tangtuna musuhna arek ngagunakeun jurus andalanana. Aki Wahdi gancang masang kuda-kuda, kituna teh Aki Wahdi bari ngagunakeun jurus rentag bumi. Yuk, Mbah Jaduk narajang awakna ngabiur. Kumaha we banteng rek neunggar awak Aki Wahdi. Aki Wahdi dipapag ku jurus rentag bumi. Yuk, duk. 2 jurus diadu. Akibatna hebat kacida. Awak Mbah Jaduk antal ka tukang jauh naker bari tina baham jeung irungna ungsrat ku getih hirup getih lalambaran bari beureum kacida.
Ari Aki Wahdi masih panceg nangtung dina kuda-kudana. Bah Jaduk awakna gogolitikan pru nyoh bare gagarungan keteh terus keluar tina paham tina cili tina panon jeung tina irung akibat ku kakuatan jurus rentak bumi. Salila ieu Aki Wahdi jarang ngagunakeun jurus rentak bumi eta perlu teuing mah sabab akibatna lain deui keuna ka musuh. Anu saterusna Bah Jaduk kapaehan atuh ningali kitu si rame muru ka guruna. Ari Jang Darma teu sirikna dibebeutkeun untung ninggang kana jukut anu rada kandel atau dina ninggangna teh teu pati nyeri teuing. Ari Mang Kohok ningali Bah Jaduk bobor karahyuan eleh ku Aki Wahdi ngan belecet. Mang Kohok lompat sirikna notogeun maneh. Ari Aki Wahdi gancang muru ka Jang Darma. Anu saterusna tali anu nalian awak Jang Darma terus dilaanan. Beres dilaanan Aki Wahdi ngajak indit ti eta tempat. Geus teu malira deui ka musuhna anu keur kapiuhan. Hayo jalo urang muhlang ah. Geus beres ayeuna mah kitu cek Aki Wahdi. Ah mangga Ki mangga kitu cek Jang Darma. Anu saterusna Aki Wahdi jeung Jang Darma indit ti eta tempat arek mulang ka imahna. Ari Mang Kohok terus lumpat nuju ka imahna Mang Urik. Telela Mang Kohok geus nepi ka imah Mang Urik. Awakna base ku kesang bari ngahegak. Tonggong jebrag dadagna ge jebrag ku kesang. Mang Kohok langsung keketrok kana panto. Nyaeta kana panto imah. Hari-hari eta Mang Urik anu keur aya di jero meni curing hak. Gancang muru kana panto imah, brai panto imah dibuka. Asampak di luar Mang Kohok keur nangtung. Atuh Mang Urik gancang nitah ka jero ka Mang Kohok. Sok Mang ka jero kitu ceuk Mang Urik. Mang Kohok gancang ngasup ka jero imah gek diuk dina kursi. Bari kituna teh masih kene ngahegak ngareureuhkeun kacape lompat anu sakitu jauhna jeung sakitu tarikna. Lainna naon Mang Kohok bisi ditewak ku Aki Wahdi. Lamun mana ditewak ku Aki Wahdi atuh bisa cilaka. Aduh, cilaka juragan, cilaka, tiwas juragan, aduh, cilaka juragan, aduh, gitu cek Mang Kohok. Ke, cilaka kumaha Mang? Cilaka kumaha? Naon nu cilaka? Sanu tiwas? Jeung mana ari Bah Jaduk? Mana Mang Rame? Sok gancang bejakeun ka kuring. Kitu cek Mang Urik. Mang Urik ge sabana mah reuwas. Ningali Mang Kohok beungeut sepak siga anu getihan bari bawakna base ku kesang tandana meureun mainna lupat satarikna. Ah, kieu juragan, kieu lalakona. Anu saterusna Mang Kohok nyaritakeun kajadian anu geus kaalaman basa mimiti ka imahna Aki Wahdi. Yen dibejakeun Aki Wahdi eueuh cenah juragan.
anu aya teh ngan Jang Darma. Nya cenah Jang Darma anu dibawa. Terus dibawa nyaeta ku Mang Rame. Ari maksudna mah arek dikusrukeun ka jurang. Intina mah arek diparagatkeun nyawana. Jadi rencana Bah Jaduk jeung si Rame teh cenah naon anu dipenta ku juragan titah maragatkeun dua nyawa kusabab eueuh Aki Wahdi nya cenah Jang Darma nu diparagatkeun ngan di jalan dipegat ku Aki Wahdi. Eta cenah Bah Jaduk tarung jeung Aki Wahdi. Bah Jaduk cenah eleh juragan napikeun katina baham irung ceuli sigana mah cenah tina panon ge mung srat ku getih. Tak kitu juragan kitu lalakonna mah kitu ceuk Mang Kohok. Atuh ngadenge kitu Mang Urik mending ngahuleung. Ngadak-ngadak begetna pias. Karasa awakna leuleus siga eueuh tulangan. Aduh, Mang. Aduh. Bisa cilaka 12 atuh. Bisa cilaka 12 lamun ngadenge dongeng timang kitu mah. Rencana kuring bagi katohyan. Aduh. Kumaha lamun geus kieu? Aduh. Kumaha mun geus kieu? Kumaha Mang? Cik bantuan mikir. Cilaka geus kieu mah pasti nage si Aki Wahdi moal cicingeun. Kitu ceuk Mang Urik semu anu bingung pisan. Kumaha Mang lamun kieu Mang? Geus kayan kieu jeung aduh eta pasti si Aki Wahdi moal kabayang we anu paur ngontrog bingung teu mangitungtung. Kitu cek Mang Urik. Bener keur Mang Urik dina mangsa ayeuna bingung eueuh jalan kaluar. Sebab setiap masalah anu geus dicekel ku Aki Wahdi saha atuh anu wani nyenghareup ka Aki Wahdi. Tong boro manehna sanajan pengurus ge mah tua kampung palebe. Urusan jeung Aki Wahdi mah kudu hati-hati sabab dina geus kadatna lain deui. Aki Wahdi mah dina nangtungkeun bener jeung adieu teh tara kagok. Pok Mang Kohok nyarita atuh jujuragan ari saur abdi mah tong waka putus asa. Seueur keneh lah jawara anu gagah tenang we. Seueur jago-jago anu tiasa dibayar. Cek raos abdi mah tong reuwas teuing. Kitu ceuk Mang Kohok nenangkeun ka Mang Urik. Padahal manehna ge sarua we ciut sabab manehna kanyahoan apaleun basa tadi yen didinya aya manehna. Iya memang dina gitu na Mang nanaon ge bisa dibeli ku duit. Jeung ari jawara jawara nu mana anu sanggupeun keur ngelekeun si Wahdi. Pancek mamang kene Bah Jaduk ge teu kurang dina pangabisa jeung pangarti ilmu jurusna. Pan geus kieu mah eta ngajurah roh nepikeun ka kapaehan. Kitu ceuk Mang Urik. Asa teu puas menang jawaban ti Mang Kohok kitu. Aya gan di kampung Cimaneuh mung sepuaktosna gan.